Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang? Mudah-mudahan orang sadaya mulus rahayu aya dina ginanjar kawilujengan sapapaosna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Soleh-solehah insyaallah dina dinten ayeuna urang diajar bahasa Sunda buktosna mikaweruh kalimah barang anu mangrupikeun sub tina pangajaran kaopat tema globalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sateuacan urang kebat lumampah ngabahas kalimah barang, mis ngemutan heula yen rupa-rupa kalimah dina basa Sunda ditilik tina caritaanana kabagi opat. Hiji aya nu disebut kalimah barang, 2 kalimah pagawean, 3 kalimah bilangan, 4 kalimah sifat. Kalimah pagawean parantos dibahas di semester kahiji. Upami kalimah sifat sareng kalimah bilangan, insya Allah urang guar dina bab anu salajengna. Ayeuna urang pitembean ngabahas kalimah barang. Naon nu dimaksud kalimah barang? Kalimah barang nyaeta kalimah anu jejer jeung caritaanana kecap barang atawa nominal. Lamun dina bahasa Indonesia mah sok disebut kata benda. Ayeuna urang titenan contoh kecap barang. Nami jalmi, nami barang, profesi, singketan, nami tempat, eta teh sadayana kalebet kana kecap barang. Contohna dokter, polisi, bapakna, adikna, kursi, meja, mobil, motor, HP, BUMN, PNS, kantor, Bandung, eta sadaya kalebet kana kecap barang atanapi kata benda. Ayeuna urang perhatoskeun 2 kalimah ieu anu mangrupikeun contoh kalimah barang. Sekarang kita perhatikan 2 kalimat ini ya. Kalimat pertama. Bapana teh dokter di rumah sakit. Perhatikan. Kecap bapakna mangrupakeun jejer atawa subjek. Kecap teh eta teh mangrupikeun panganteb upami dina bahasa Sunda mah. Saterasna dokter. Dokter mangrupikeun caritaan atanapi predikat. Di rumah sakit mangrupakeun katerangan. Kecap bapakna anu jadi jejer, kecap dokter anu jadi caritaan, di rumah sakit anu mangrupikeun katerangan. Eta sadayana kalebet kana kecap barang. Sekarang perhatikan kalimat kedua. Cita-citana jadi TNI Angkatan Darat. Kecap cita-citana merupakan subjek atau jejer. Dan itu termasuk ke dalam kecap barang atau kata benda. Jadi TNI merupakan predikat atau caritaan. Itu termasuk ke dalam kecap barang atau kata benda, TNI. Angkatan Darat yang merupakan keterangan juga termasuk ke dalam kata benda atau kalimah. Maksud mis kecap barang. Dari 2 kalimah tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kalimah barang adalah yang subjek dan predikatnya merupakan kata benda. Kalimah anu jejer jeung caritaanana mangrupikeun kecap barang. Bagaimana? Sudah paham? Insya Allah ya.
Baik, selanjutnya adalah tugas bahasa Sunda untuk minggu ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalimah barang? Yang kedua, silahkan tulis 5 contoh kalimah barang. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana, wilujeng patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.